Kamarana ieu teh heuh. Areueuh ieu teh ngopi kopi hiji aing biasana jeung CS areueuh usaha. Aing bage membleur ieu teh. Salator encan naon encan areueuh kamarana ieu teh. Kopi hiji udud sabatang. Teu ngeunah di soranganeun mah. CS areueuh kamarana ieu teh. Oh hiji-hijieun. Palakeun eueuh. Anak buah maralak teh merenang teh henteu ieu teh. Lapak kararosong. Eueuh nu jadi usaha nu bener-bener nu baleuna ka aing salatorna teh. Teh. Mana nya bosku cirit teh bejana teh di dieu cenah lemurna teh. Di mana nya? Kaluman aduh. Ku kegiatan pisan rek melu milu gawe we jeung bosku cirit. Moal ka dieu ke jalan. Tapi juga itu alona Jang Ya. Dieuna alona bosku ciritnya Ya. sanes saurna bosku cirit cenah kan agaduhan bisnis Ya. sugan pilih peryogian karyawan gitu abdi nya tuh. siap gitu Ayo kita mah ayo tuh langsung kendakan. tadi ge milarian tuh abdi teh liran bosku Aya paling cirit luhur yuk. tadi teh naroskeun ti ditu cenah ge paling ditu cenah paling luhur alhamdulillah gini pernah sarujang sarangan lebih teh Kayak eta caket. emang bisnisnya mah wae sih bosku cirit teh Bisnis gitu ini si mamangnya. karyawanna seueur Tahu kan. hari ieu teh lembur naon Jang Babakan. oh babakan oh iya anu katalah babakan teh meureunnya terkenal lembur teh babakan Popogan. milariannya teh itu Tapi lamun gas gitu. Otomatis. tapi kene aja Iya teh nongkrongan nama iya. Tuh aya si mamangna. Mang, Sia Sehat, tuh wanti tadi ka mana wae ha? paneu lempang anu. Bos. Masa sia ieu? Lain iya cenah yang gabung cenah. Gabung naon? Yang bisnis, yang Bisnis gawe. naon? Gawe. Jelas ngomongna. Yuk. Sok sekali. Ek naon ieu teh? iya bos ngadenge-denge cenah ge bosku cidet teh cenah ngagaduhan bisnis sugan aya lowongan kira-kirana ngabutuhan karyawan teh Aing mah lain pabrik aing mah. lain masalah pabrik itu cenah ge bisnisnya jeung seueur di mana-mana karyawanna kurang jarang nyekel cenah ge Ari ente mampu-mampuna bisa naon we? naon wae bisa lah keur kapepet kieu mah Aing freelance. freelance Freelance aing mah. freelance teh naon bos Bebas. Mana arek mau kaya. jadi bener diterima bos Yang panggang diterima maneh. aya persyaratan Iya, lain masalah persyaratan kudu izin SKC kana naon. naon Dites ku kalau aing. ngetesna Mana bisa malak? malak teh maksa gitu bos Eta mana? Sia, duh mau orang daya sia ka dieu. Heeh. Malak teh nyaho. Kira ngajarkeun ku urang. malak teh nyuhunkeun gitu Tah gitu bahasa Nah, lemesna gitu. eta. Oh. Tapi secara halusnya ulah porongos maneh. Oh, Amun porongos wae hajar ku sia. oh berarti malak anu sadar Gitu. Ngerti? biasa Cok. Enak mah kieu we lah, ku abdi di ieu nya. Di tes aja. enggak Sok. interview. Pilarian jalmi. Tong cicing wae sia na ngajalmi. Pernah lah maksana heula. Ayeuna. Teh anget lagi. ya dia training di tes Mohon. enggak Mungkin upami aya jalmi langkung. lain langkung atuh ngalangkung Mun gitu, lima matahan aing teh pos di dia teh. Oh, di dia aing aing di Tarikan mang, pepatah. tarikan mang. Saya cicing. Saya mau ngarti, Oh, sama duit. bos mah bebasnya Bos, rek kumaha oge. Kene nganu ngalangkung. enggak Sok we sahan ngalangkung ka di teh. Kan nyali Anda. Ngerti? ngerti Mun. Pilarian ngalangkung. ayahnya ayah murang kali ngalangkung Yang murang kali mah teh aya. Abdi mah. Sok pilarian. Anu ngalangkung soal we. Maaf tinggalikeun. iya bos bias Tah, sok. Sok kumaha tah? punten mungkin artis gaduh kira aku ayam merenang Nuhun teh aya. 5.000 Teh aya beneran. aduh apunten abi teh setoran Turun ka sana. ka obos kuciri mana? obos kuciri Mana bosna? Hari mana can sadar? di dieu Astagfirullah, Pamun. Aduh, punten Pamun. ngajago kene di dieu Punten Pamun. ngajago kene Abi teh di kota bener bae euy. Training Pamun. Training cungur sia. Punten Pak Haji. Mereka mana Pak Haji? Pada ngaleut. Wah, kan Punten, uji punten, Pak Haji. Haji, udah capek. Wah.
Hapunten Pak Haji. Sia sih. Apa Haji eta Haji Amun? pas abdi teh gerak. Aduh Haji Amun dipalak. Aing teh beunang ka majikan aing beunang nama. Mal beunang aing mah dibere nanti berebeas aing ge nganyuk. Haji Amun. Oh, Haji. Haji eta teh. Pembeas. Aduh, kuali tadi. Halo bos itu masih antara ke abdi. Ya tentu talon gitu mah. Haji Amun dipalak. Aduh, aing kumaha ge pamajikan aing aduh. Salah apa bener dia teh bos? Salah deh aing Haji Amun. Emangnya ada anak buah mah salah wae bos. Oke. Pak Haji Amun aing kumaha ge pamajikan aing Pak Haji Amun gitu aduh. Musyawarah dewe bos. Anak aing teh ngaji ka Pak Haji Amun. Oh gitu. Heuh, anak ikro ini teh. Oh. Bari can tamat deh. Aduh. Sholat meren anak bos mah. Aduh, geus cengot belet. Ampura bos. Aing bos aing Haji Amun. Aduh Haji Amun kumaha? Dia tuh lulus tuh bos. Salah ente ngalak kitu teh. Kumaha Digan tuh, Bos? nyapir ente mah. Kumaha, Keun kira ku aing mun aja mah hiji. Bos. Tah, Oh kieu aing mah kieu. Oh. Pokeun aing teh kudu hese teh kudu. Nih. Naonan gitu mah jual lauk. Abdi mah teh tiasa kekerasan mah bos. Bos. Aing dia mah kumaha sih mana teh? Aing gawanya jahit lain. Ngagujreg, nyen lamaran. Di dia mah kudu kereng teh rantai ini teh rantai teh. Gitu. Tah kitu, kudu ranteng otak teh. Ya, Abdi Urat bos, belajar lah. mah urat belum bos. suka pilu sia. Sia ge ajaran kene. Coba gue sia ge. Pun pagi. Tah kitu we ku aingnya. Mun aku aing tarima hingga lah. Mun. Apa ke hareup hiji dinya? Ya, mangga. Kasih lah kopi atuh. Gampang-gampang kopi siang hasilkeun can. Bos. Aduh, alo aing, kejang alo aing. Jeung alo aing. Heeh. Bantu boga duit nah mang. Gampang nganyuk gerak saya ku aing dibayar. Oh siap mang. Ya Haji Amun dipalak sieum. Aduh. Oh itu atuh bosnya. Heeh. Anjing abdi ka dieu tabur sabaraha bos? Sabu sabar we aing ngepilen. Oh gitu. Coba muhun. Sagugahna mah. Muhun gitu. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mang warahmatullahi salaman tuh. wabarakatuh. Siap Dulunya. duit siap mah. Mangnya ka dia mang. Sorangan deui aing. Ngopi nambah deui makhluk eueuh. Kopi lagi, coy.